Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena bandanya sareng pribados jika nama sapalih. Aduh, hatur nuhun ka Bapak MC. Anu parantos masihan waktos kanggo pribados. Tapi hapunten. Non hapunten ada pribados mah sanes ahlina itu nya. Mung ieu mah sejak kawo. Saupami pun alo ditikahkeun sejak kawo nyawer. Boh bilih janten tunggul sirungan catang supaan gantar kakaitan. Tah eta saur sepuh teh. Ari sawer teh leres gitu nya. Tadi saur Pak MC teu aya kaitanana sareng Quran atau napi sareng agama. Tapi saya sawer teh mangrupikeun wejangan. Sakna saur nya, wena wejangan, erna rumpaka. Jadi sawer teh saur atanapi wejangan anu digalindengkeun atanapi anu ditembangkeun. Tah wayana kitu pribados nyuhunkeun waktos kasadayana kanggo ngalaksanakeun ieu saweran. Mudah-mudahan tina tontonan ngajanenkeun tuntunan kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan ieu sawer guna kanggo khususna panganten baru, umumna kanggo panganten baru bari gitu nya. Tah eta. Mudah-mudahan mangga urang sami ngaregepkeun ngarenyepan. Margi sawer mah lanyepaneun sareng ngaregepkeuneun gitu. Mangga musik sia. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Sejak nyelang nyawer heula pituah dangding haliring malar aya mangpaatna keur panganten duha mungguh tuturus lumaku entengan diri pribadi lamun pinanggih cocoban mangsana deket anak wiwilangan gugulukeun ka nafsu pemah hidup duh anak dipindingna iman Islam menjauhan sifat kabur nu ngancing nganulas asli eta bebenteng lah rapi tumut ka papagah sepuh tawisna hidup nu pusti kunci gedong kabagjaan aya nu disebutna tumut mah anggur doa sangkan hidup lamun sakira abi hiji deui nya duh anak kembang soca apa jeung
hidup teh anyar pangan teh nu tepung rahayu mapasaran munastiti tatahar kudi indita nyorang laku hirup kahirupan rumah tangga anaki babarengan hidup tua reksa suka reksa duka ayo nanya nawe ku asmana ilahi jahit jalan Rohman Rohim di pamrih bahiru rumah tangga amin ya Rabbal alamin amin ya Rabbal alamin mugi Gusti nang dayungan. Iya sakedap rupina ieu teh neng Siti teh anu ngawitan Pak Asep nya Pak Asep ngawitan hajat neng Siti teh putra Cikalna kukituna urang pangantin heula neng Siti heula sareng Apirman sedang ngabur setuju. Oke siap nu mulung siap mana puanan apa mulung oh ani aratos sebut pemulung ge siap hiji dua awur awur artosna di awur 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 di awur keun wasep artosna di awur 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 di awur awur pucucu artosna di awur 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 di awur awur mandi di awur 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 di awur awur kebiasaan murah di awur-awur ngawuran kebiasaan mapai jalan satapak ngaju-gejuk kahiji lembur teka rasa capena sababa ayam titean hujan angin tetar gelap saya tempat keringiuhan sanajan awak rancucut tepaduli kajen teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila kaala sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga balik teh asa hoream kembang teh asa ngalayang teka peanghan di anggangan teka pikir di tadina lamun bakal nyeri hati hoream teh sudi teuing mikiran di panyakiteun mikiran di panyakiteun. Alhamdulillah sakitun kabeh hatur hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Iya turun ke Wasepnya Wasep betul nuhun pisan ya kawantos kaul di acara sawer panganten. Anu salajengna nyata aya bantayan Sunda sekedap kurang pedar heula nya dina acara bantayan ieu mah adat istiadat nanging sina pangiat-ngiat dina rumah tanggi. Bagernya rumah tanggi teh aya kedah aya kecap satujuan. Kedah aya kecap sacita-cita, kedah aya kecap jangan ada dusta di antara kita. Ya, kartos. Di dieu Cep Firman oge ning Siti saha nu panggedena amak di dieu saha? Sok aku. Ngaku. Sok caketan heula ulah-ulah teu bi teuing, rada caketan. Ulah patuduh-tuduh sok we aku. Saha nu goreng adat? Hah? Cep Firman, oh Cep Firman sok. Ieu cepengan ieu. Cepengan bageun. Cepengan, ngeus we lalaki ngewehan, lalaki ngewehan. Dah. Di dieu teh bager ieu teh gambaran aya sifat amarah. Gambaranna babarian benu, babarian nafsu, cemburuan cenah. Ta ieu teh geutas harupateun cokolot kapunggor mana mina teh geutas harupateun. Tah, ieu teh nu dicepeng ku hidup teh naon ieu? Harupa. Nah harupa teh aya paripaos geutas harupateun. Tagu kitunna urang belum sifat geutas harupateunana mangga dibeleumna ku Neng Siti karena seorang istri harus bisa membakar semangat kepada sang suami. Keneng kuneng dibeleum tos hurung dilebetkeun kana liang kandi Firman teh Siti anu melesit teh aya katawis liangna Firman aya dah sok ditongengkeun. Nah gitu sok Neng belum ku hidup. Iya urang belum heula sifat geutas harupateunana. Tuh ai geutas harupateun mah pan kitu nya. Babari hurung sok Neng cepeng ujungna duaan jeung si Aa lelepkeun kana liang anu malesit. Alah Gusti iya lamun geus asyuk ulah dikeueum. Angkat seutik, angkat heula. Cep Firman bebaskeun. Neng Siti angkat. Cep Firman bebaskeun. Gancangkeun. Angkat bebas 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 angkat. Terus angkat bebas biasana baseuh tinggal henteu eta baseuh teu? Henteu. Tingali eta ujungna baseuh henteu? Baseuh. Terus baseuh kumaha? Neng resep nu baseuh resep nu garing. Resep nu garing cenah abikeun nu garingna ujungna cepeng ku Neng Siti, Firman cepeng nu baseuhna cekelan, cepengan ulah geuleuh deulina naon tah kitu. Potongkeun ku duaan urang piceun sifat geutas harupateun urang duaan 1 2 3 cus. Alhamdulillah alungkeun ka pengker ulah direret deui urang sirnakeun urang musnahkeun sifat geutas harupateun urang 1 2 3 bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nu salajengna aya naon? Aya endogna mana ieu? Oh aya elekan. Dah. Kasep bager geulis ieu teh namina elekan teh hiji benda anu kosong molongpong teh aya naonan tiasa dibuktoskeun ku hidup tinggal taongkeun ka si Neng. Aya si Nengna aya bogoh teh taongkeun cing bener katumpuan teh aya. Alhamdulillah Neng ieu teh kosong teh naonan coba ngataongkeun ku Neng buktoskeun heula kakosonganana tinggal kasih anu kasep aya cinta tidak cinta. Alhamdulillah. Dah eta elekan teh nandakeun kakosongan diri ta urang eusi margi tos ngarumah tanggi mah kagungan tanggal waler nya hidup doaan teh urang eusi ku tanggung jawab naon nanggung jawaban nog ari nog teh manglupikeun gambaran bibit mudah-mudahan hidup teu lami dianugerahan ku Allah turunan anu soleh jeung solehah amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga dibuka heula sabatuna tincakeun nogna ngangge jempol pean. Nogna tincak ngangge jempol pean, lekana ku keuneng. Oke. Urang pepeskeun lekana nogna cenah
bubuk cenah bucat tadi endog manya heeh sia sekali deui lekana cenah pepes endogna cenah bucat alhamdulillah oh dikaresekan ku si wanyaheun wa karesekna buntelkeun atuh wa meh teu atlet ka itu ka dieu geuna sok tah kitu mohon sok bageut tincak ku jempol pea neng bismillahan laku neng bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu cus alhamdulillah lekana pepes lekana tinca alhamdulillah neng cicing lamun geus busrat basret ka ditu ka dieu cicing heula ca memeh di wasuh mah ulah rek ngasukeun kana sabatu cok neng wasuh heula dampal pean sia dah neng Siti ieu teh sanes karendahkeun derajat seorang istri tapi ieu pengabdian istri anu kana janten carogena tah diangkat heula peana sakadik cenah diwasuh cenah diusapan sok wasuh geulis dilus-lus heeh sok lus-lus sok lus-lus ulah heureuy sok lus-lus banjur ku cai sok lus-lus huluna eta ulu jempolna sok Cep Firman raos teu raos karek hulu eta komo curugnya sok set kala ulah resuh lapna kedah kuti tisu sok dilap terus dilap neme dilebatkeun deui kana sapatuna geulis tah ieu pangabdian anu parantos diajarkeun ku Kanjeng Rasul teh sapertos kieu tah ayeuna cepengan pundak si Neng duanana ulah dicekek cekelan we hunggul tah gitu angkat lalaunan hiji dua tilu istriku sudah bisa berdiri sendiri alhamdulillah tah ayeuna nu terakhir nyata mepeskeun kan ulah jauh teuing ngapa jauh-jauh atuh sebagai imam kepala rumah tangga anu ditanggeui nyaeta naonna bujur sok bujurna tanggeui dah neng tenah koda di rumah tangga di si adik ka ditu ka dieu ge kudu aya izin neng nya neng cekelan huluna anu nya sakep dah kitu je urang pepeskeun margi ieu teh kan dieu gambaran masalah dina rumah tanggi lamun aya masalah dina rumah tanggi pepeskeun kuduaan kartos sok angkat ka luhur ya dua kahanapkeun dua setengah digoyang-goyang heula kumaha ngagoyangna ais alah cing ngagoyangna alah siap oke goyang domre goyang domre alah tos cekap katilu pepeskeun siap hiji dua tilu kes alhamdulillah ada yang sisa ini punya siapa ini punya siapa ini tadi dicekalan ku saya ke sini bikin ke sini tau kudu romantis neng dua nana tuh tah gitu pandang mata si neng dengan penuh cinta bari nyarios ka si neng my darling my honey my sweetheart inilah tanda cinta kakang kepadamu kinten-kinten sageung kieu tingali si neng ali tungku kinten-kinten sageung kieu geulis ditampin teu ditampi alhamdulillah ditampi bikin warga ditampi astagfirullah dikakawak-wak astagfirullahaladzim neng tuh tingali kamera loba tongkeun ka kamera eta tingali da bisa neng eta gitu si Uwa lalajo karunya tadi tongkeun ka si Uwa sok teu kudu eram tuh tongkeun si mamah tingali suraseri tingali tongkeun ka si mamah tongkeun ka si mama alah hadiah di Firman mama ngagugu we nya neng resep kana hulu kendih teu lah duka tuh cenah kumaha tuh kanggo naon geulisnya urang macanak nu saena angguran mah urang sirnakeun awonna malah mana rumah tangga hidup duaan cing runtut raut sauyunan sabobat sapehanean amin ya Allah ya rabbal alamin mangga anu salajengna kanggo bade di
gentos raksukan rupina mangga atanapi foto deui nyangakeun ka tim fotografi. Mangga segitu rupina anu kapadar disimpuring sabaraha kanca ti reng-rengan Gentra Triloka rupi geranya. Hapunten anu kasuhun rupina meninggali nu dipamrih hampura diteda boleh sim kuring cumarios nya sabelang bentor tunatina subasita kawantos sanes ahlina. Kukituna hatur nuhun ka Gentra Triloka oge hatur nuhun ka Ngocil Fotografi, hatur nuhun kanggo Ajeng Widi, oge hatur nuhun ka Bapak Hajat sadayana. Insyaallah aya lagu pamungkas, langga pamungkas di Gentra Triloka. Bruk.